Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur ti lembur barayati kota. Tepang di dina channel Api Handy Official. Iya. Langkung tipayun sim kuring sejak ngemutan dina raraga sasalad corona ieu ulah hilap 3M nya. Memakai masker, tangtos, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, lajeng nu salajengna menjaga jarak. Iya, sebenarnya kalau karena waktu sim kuring dina danget aina baris macaken nyata sempalan carita tanapi wawacan atau carita pantun nu judulna teh Lutung Kasarung gitu tah. Mangga wilujeng ngabandungan. Kacaturkeun di nagara Pasir Batang anu kirang Rajana Prabu Ageng Tapa Prameswarina anu geulis Nitiswari. Kanjeng Raja kagungan putra 7, istri sadayana nyaeta Purbararang, Purba Endah, Purba Dewata, Purba Kancana, Purba Manik, lajeng Purba Leuwih jeung Purbasari. Kanjeng Raja aya niat bade liren tina kalungguhanana, bade teras ngabagawan nyernakeun pikir, lajeng badanten sareng Prameswari ngabadantenkeun pigentoseunana. Duanana sapuk milih si bungsu Purbasari ayu wangi jadi ratu di negara Pasir Batang anu girang. Putrana anu cikal Purbararang kacida ambekna peda teu kapilih jadi ratu. Boga rasa kalindih ku Purbasari. Purbasari dicarekan beak bersih, tuluy diboborehan ku keler nahun. Awak jeung beungeutna jadi lestreng. Teu cukup sakitu, Purbasari diusir ti karaton, disingkurkeun ka Gunung Cupu, dianterkeun ku Paman Lengser, sina cicing di saung butut sisi lamping. Kacaritakeun di kahyangan Guru Minda putra Sunda Ambu ngimpi patepung jeung putri geulis. Rupana sasemu jeung Sunan Ambu jorojoy timbul rasa cintana ka eta putri. Waktu riungan di paseban kahyangan, Guru Minda maling-maling neuteup ibu anu sasemu jeung putri dina impianana teh. Kalakuan Guru Minda dianggap salah. Guru Minda dititah indit ti kahyangan sarta kudu ka Buana Panca Tengah. Alam dunianya didinya Guru Minda baris patepung jeung putri anu sasemu jeung Sunan Ambu. Guru Minda dibere baju lutung anu kudu dipake di Buana Panca Tengah. Nah, cek Sunan Ambu eta teh mangrupa jalan sangkan bisa papanggih jeung putri teh. Guru Minda turun ti kahyangan nya anjog ka hiji leuweung geledegan anu aya di Buana Panca Tengah. Rap baju lutungna dipake, jeleg bae Guru Minda rupa jadi lutung. Lutung lain salutung-lutungna, tapi lutung anu kasarung ku lampahna nya disebut bae lutung kasarung gitu tah. Urang caturkeun deui di negara Pasir Batang. Purbararang anu ayeuna geus jeneng ratu gawenangan sukan-sukan jeung curak-curak. Hiji mangsa ratu hayang daging lutung, tuluy ngajurung Paman Lengser nitah aki panyumpit ngalalutung. Teu talangke Paman Lengser indit ngajugjug ka imah aki panyumpit nitah ngalalutung. Aki panyumpit indit ka leuweung mawa sumpit jeung paserna nyorendang koja si dengdek poe nyamanggihan lutung keur diuk campego dina dahan. Aki panyumpit bungahna kaliwat saking, terus lutung disumpit teu beunang, disumpit deui sababaraha kali lutung bisa pisan nyingcetkeun paserna. Paser hiji ge taya nu garis-garis acan. Keur kitu lutung teh ngomong, sangkan aki panyumpit ulah nyumpitan bae manehna, sabab moal kabur malah bakal nurut kana kahayang aki panyumpit. Aki panyumpit kaget kabina-bina
ngadenge Lutung bisa ngomong. Curut Lutung turun tina tangka tuluy nyamperkeun sarta milu ka aki panyumpit. Isukna Lutung teh dibawa ka karaton dipasrahkeun ka Purbararang. Geus datang kana mangsana dipencit, Lutung teuing ku giras, hese ditewak dikepung ku jalma pirang-pirang, kalah luluncatan ngaruksak paparabotan, eusi karaton burak-barik burak-rakan. Lutung teu jadi dipencitna. Tidinya Purbararang nitah paman lengser nganterkeun Lutung ka Gunung Cupu keur pibatureun putri bungsu Purbasari. Kocap Lutung geus aya di Gunung Cupu. Maturan Purbasari anu keur prihatin. Lutung karunyaeun ningali kaayaan Purbasari. Awak hideung, papakean rudin rudag radi, barang dahar sakapanggihna. Sarena dina palupuh sabebek, tapi sorotna beda, aya semusunan ambu. Reup peuting Lutung mapatkeun sirep. Lengut Purbasari ka Tarajang Tunduh. Les bae kulem teuing ku Tibra. Lutung ngegedogkeun salira. Jelek bae ngajanggelek jadi guru minda. Biur ngapung jog anjog kah kahyangan. Wawartos kajeng Ibu Sunan Ambu. Palai misalin Putri Purbasari. Kapalaina ditedonan ku Sunan Ambu. Biur ngapung jeleg ka urut tadi. Jadi deui Lutung. Isuk-isuk Purbasari ngulisik tuluy hudang kaget liwat saking ningali kaayaan anu beda. Sare dina katil emas, kasurna 7 susun, kamarna dipapaes emas berlian pating kurilap. Saung butut robah jadi istana murug mubiar. Purbasari dititah mandi di tampian istana anyar, kejebur mandi diruruan sakujur badan, baranyai cahayaan katembong deui geulisna. Rengse mandi papakeanana oge diganti ku baju benang nyadiakeun para bujangga anu ditunda dina kandaga emas di bale kancana. Nah, ibur salemur ear sajagat di lamping Gunung Cupu aya istana agreng, cahayana ngempur munggah murug mubiar. Akhirna ka emper-emper ka karaton. Purbararang datang bedangna, bicil sirikna, nyieun tarekah pikeun nganyanyeri Purbasari. Purbasari dititah ngabendung walungan keur marak lebah leuwih baranang siang. Eta bendungan kudu anggeus sapeuting, lamun teu cumpon Purbasari baris ditugal jangga. Ngadenge parintah kitu, Purbasari bati sedih. Datang peuting ngan ukur bisa gulang-guling, Lutung metakeun sirepna, Purbasari sare Tibra. Lutung mujas medi naneda ka Sunan Ambu mentas sangkan leuwih baranang siang di bendung. Isuk-isuk pisan sumebar beja. Yen leuwih baranang siang geus di bendung, aya anu nepikeun eta beja ka karaton. Tekung silila ti harita, Purbararang jeung adi-adina anu 5 arindit rek marak ka leuwih baranang siang. Diiring kumeh sakabeh pangeusik karaton, ditema ku pirang-pirang rahayat bari marawa pakakas pikeun marak. Ti harita Purbararang ngayakeun rupa-rupa tarekah sangkan bisa nyingkahkeun Purbasari. Tuluy ngajak rupa-rupa saembara anu sakirana moal bisa katedunan ku Purbasari. Purbasari diajak paalus-alus ngahuma, paalus-alus bebenangan ninun, pangeunah-ngeunah kaolahan nepi ka paalus-alus awak. Kabeh Purbasari anu unggul lantaran dibantuan ku Lutung kasarung. Waktu saembara pakasep-kasep kabogoh, Purbasari eleh rek ditugal jangga pisan Lutung kasarung merosotkeun baju Lutungna.
Janggelek jadi satria nu kasep hese tandinganana sarta ngaku kabogoh Purbasari unggul. Minangka hadiahna Purbasari ngadeg raja ari Purbararang kudu daek ditugal jangga. Purbararang cerik bari nyembah acong-congan. Dasar Purbasari gede hampura ulas asih. Purbararang dihampura tetulus dihukum patina. Ayeuna anu ngaheuyeuh pasir batang geus merenah. Kaprabon geus kacangking kudu boga hakna. Tah rupina kitu pangiten sakitu nu kapihatur sasieun sabeunjeureun mugi aya mangpaatna. Sakali deui ulah hilap like, comment, sinareng subscribe channel Api Hendy Official. Tepang di dina pedaran-pedaran salajengna. Cag ah.